Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi lahumul fatihah. Auzubillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhna wa masyayikhna khususan syulillahi lahumul fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati sayyid wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi syulillahi lahumul fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha usughiyati min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran. Allahumma taqabbal wa wasi sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ilahal
hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki amanu rabbillah wa maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustamilin asyarafa wa asta'inullah abi ya maqasidun nawi bi amawi yatu qaribul aqsa bilabdil mujadi wa tamsudul badnabi wa di mujadi wa tatadiri dambi gairi suti parikatan arliyatan dimuti wa wabisakin harijun tandila musawjibun sana iya jamila Allahu yahdi bi ibadi wa kirami wa lahu bina rojatil akhirah labdun mupedun kusabki masmun wafilun sumat kunil kalim. Al-kalamu ari ieu eta bab kalam wama jeung perkara ya ta'allafu anu tersusun ya kalam minhu tina itu ma kalamuna ari ngaran kalam mungguh urang sadaya eta labdun lapad mufidun anu maedahkeun kastakim saperti lapad istakim artina kudu istiqomah anjir. Wasmun jeung eta isim wa fi'lun jeung fi'il summa harfun tuluy harap al kalim ari kalim ngaranna sadacan urang sakedik nyurah bit anu bieu anu kabeneran awal bab anu aya dina
kitab Alfiyah sakumaha biasa urang diajar narkib heula. Al kalamu khobarun limubtada mahdufin ala takdiri mudofain wa aslu nadmil kalam hada babu syarhil kalam. Jadi sateacan urang bahas isina ye bit anu nembe sakumaha kabiasaan urang sok narkib heula, sok ngairob heula. Al kalamu ari ieu eta bab bade mertelakeun kalam wa ma jeung perkara ya ta'alapu anu tersusun-susun ieu kalam minhu tina itu mah. Jadi al kalamu asal nama ada babu syar'i kalam. Hada jadi mubtada, lajeng babuna jadi khobar, lajeng hada nu jadi mubtada kusabab dibilang-bilang maklum dibuang. Aya bahasa musonib wahad tuma yu'alamu. Jadi naon? Babu syarhil teras buang deui khobarna nyaeta lapad babu elatna sabab dibilang-bilang maklum. Teras tempatkeun mudhof ilaih nyaeta lapad syarhi dina tempatna mudhof anu dibuang. Jadi dibaca syarhul kalam, lajeng buang deui lapad syarhuna elatna lil ikhtisar supaya ringkes. Teras tempatkeun al kalamu anu tadina mudhof ilaih ditempatkeun dina tempatna mudhof. Meta lafad syarhu. Geus jadi kabiasaan pikeun saban-saban pengarang kitab osok misah-misah karanganana kalawan pirang-pirang bab. Jika beneran bab anu kahiji. Naon elatna pangna sok dipisah-pisah ku bab nu kahiji supaya setiap masalah kumpul dina babna masing-masing jadi gampang pikeun urang dina mahamna oge dina neangan. Nu kadua
di mana orang ngaji kana hiji bab maka lamun geus tamat tina bab kahiji pasti hate urang ngarasa bunga, di mana hate urang geus ngarasa bunga kadituna bakal timbul kasemangetan pikeun merik bab-bab anu sanesna. Alat nu kadua jadi supaya memberikan semangat. Nu katilu sabab iktidaan bil kitabil aziz turut kana kitab suci Al-Qur'anul Karim. Sabab Al-Qur'an ge dipisah-pisah ku pirang-pirang surat, dipisah-pisah ku pirang-pirang juz, oge dipisah-pisah ku pirang hijib. Aku sabab sakitu pisan ajengan musannif nerangkeun hiji masalah anu tertentu tentu diwangun babna. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Ajengan musannif Imam Ibnu Malik mere paham ku ieu bahasa al-kalamu wa ma yata'allafu minhu teh yen saestuna ilmunahu eta kabagi dua jalan. Nu kahiji aya anu disebut maqasidun nahwi, anu sok disebut kalam atau jumlah. Nu kadua anu sok disebut wasilatun nahwi, nyaeta pirang-pirang juz anu jadi susunan kalam. Aya isim, aya fiil, aya haraf, isim fiil, aya anu mu'rob, aya anu mabdi, aya ma'rifat, aya nakiro, aya syarat, sinareng aya jawab. Jadi wirehna musannif ngalungsurkeun ibarat al-kalamu yat wa ma yata'allafu minhu eta mere paham ka urang yen saestuna ilmu nahwu eta kabagi dua. Nu kahiji aya nu disebut maqasidun nahwi, nu kadua aya anu sok disebut wasilatun nahwi. Ajeng logatna kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalamuna kalamun mubtada wa huwa mudofun wa na mudofun ilaih mabniyun ala sukun fi mahali jar. Kalamuna kalamu tarkibanana jadi mubtada, kalamu kanana disebut idofat, kalamu mudof na mudof ilaih dimabnikeun kana sukun dina mahal jar. Labdun khobarul mubtada, lafad labdun tarkibanana jadi khobar mubtada, tegesna jadi khobar tina lafad kalamuna. Mufidun na'tun lil labdi, lafad mufidun tarkibanana jadi na'at tina lafad labdun. Walaisa khobaron sania, lain jadi khobar kadua tina lafad kalamu. Terus
lapad mufidun mah jadikeun sifat atawa jadikeun naat tina lapad labdun. Kastakim in kana masalan pawajarun wa majrurun muta'allaqun bi mahdufin khobarun li mubtada mahdu wa takdiru wa dalika kastakim. Kastakim tarkibanana jadi jar majur, muta'allaqna lapad kastakim tegesna kap anu aya dina lapad istakim eta kana khobar anu dibuang. Jadi muta'allaqna kana anu dibuang anu jadi khobar tina mubtada anu dibuang, takdirna wa dzalika kastaqim. Wa in kana min tamami ta'rifil kalam fa huwa jarun wa majrurun aidon muta'allaqun bi mahdufin natun li mufidin. Lamun rek dijadikeun sampurna na ta'rif kalam maka lapad kastaqim tarkibanana janten jar majur ngan muta'allaqna kana anu dibuang anu jadi naat tina lapad mufidun. Wasmun khobarun muqaddam, wasmun jeung eta isi jadi khobar muqaddam. Wa fi'lun summa harfun ma'tufani alai, lapad wa fi'lun summa harfun duanana jadi atap diatapkeun kana lapad ismun. Al awwalu bil wawi wasani bisuma, ngatapkeun nu kahiji nyaeta wa fi'lun ku wau, tuluy ngatapkeun anu kadua nyaeta lafaz summa harfun make summa. Oke, aya rahasiana. Al kalim mubtada muakhor tina khobar muqaddam lapad ismun. Jadi saur tadi ajengan musannif ngaibaratkeun kalawan lapad al kalamu wa ma yata'allafu minhu eta mere isyarah yen saestuna ilmu nahu eta kabagi dua bagian. Aya anu disebut maqasidun nahwi, aya anu disebut wasilatun nahwi. Ari kalam mungguh ulama ahli nahu eta kabagi dua bagian. Ari kalam hiji kalam cek logot, nu kadua kalam cek istilah. Awas sekali deui, ari kalam kabagi dua bagian, aya kalam cek logot, aya kalam cek istilah. Kalam cek istilah rupa-rupa, terus dibahas dina mutamimah, terus dibahas dina imriti, oge terus dibahas dina jurumiyah. Kari ayeuna urang ngajelaskeun kalam cek istilah ulama ahli nahu anu aya dina kitab Al-Biyah nyaeta kalamuna labdun mufidun kastaqim. Sakitu we. Kalamuna labdun mufidun kastaqim. Ari kalam nurutkeun ulama ahli nahu
nyaeta lapad anu mupid contoh saperti lapad istaqim. Kalam nurutkeun ulama ahli nahwu anu dijelaskeun dina kitab Alfiyah, kalamuna labdun mufidun kastaqim. Kalam cek ahli nahwu nu dijelaskeun dina kitab Alfiyah, lapad anu mufid contoh saperti istaqim. Lapad anu maedahkeun contoh saperti lapad istaqim, artina kudu istiqomah anjeun. Dina awal bab ajengan musonib mere contoh ku lapad istaqim. Faedahna ajengan musonib mere contoh ku fil amar lapad istaqim eta isyarah ila anna ilma la yahsulu illa ma'al istiqomah wa taqwa. Ilmu mual hasil kecuali lamun diberi kalawan istiqomah sinareng takwa. Dawu Allah, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahu. Kudu istiqomah anjeun saperti geus diparentah anjeun, jeung ulah nuturkeun anjeun kana kahayangna. Eta jalma-jalma anu kalapir, anu musyrik. Jadi kalam menurutkan ulama ahli nahwu lapad mufid contoh seperti istaqim. Upama bahasa Jurumiyah mah lapad murokab mufid waddo. Nah jangan musannif teu nyarioskeun murokab tuluy waddo kan ku contoh lapad istaqim. Geura istaqim lapad teu lapad sabab as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Murokab teu murokab sabab istaqim teh fiil amar tangtu butuh kana pailna domir mustatirna mustatir wujub. Jadi takdir nama istaqim anta. Murokab teu murokab, mufid teu mufid, gabungan murokab. Waddo teu waddo. Jadi upama bahasa Jurumiyah al-kalamu huwa labdul muraqabul mufidu bil wad'i. Ngaran kalam ngaran lapad ngaran muraqab ngaran mufid ngaran wad'u. Dina Alfiyah mah lapadna lapad mujaj ngajelaskeun kalam cukup ku bahasa kalamuna labdun mufidun kalam saur istilah ulama ahli nahwu lapad anu mufid. Usina lapad murokab mufid waddo. Sakur lapad anu mufid mangka dingaranan kalam saur ulama ahli nah make kitu sabab geus lapad sabab geus murokab sabab geus mufid sabab geus waddo. Lapad wa as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Murokab matarokaba min kalimataini fa'ak saro mufid ma'afada faidatan tamatan bihaisu yasunu sukutu mina mutakallimi wasami'i alaiha waddo ja'lul labdi dalilan ala makna.
ulama naon sabab musonif henteu nyaritakeun murokab sabab ngalap cukup ku lapad mufid sabab moal jadi mufid lamun henteu murokab. Contoh seperti naon kastaqim seperti lapad istaqim lapad anu mufid sabab eusina entos lapad entos murokab entos mufid entos wadha. Eta nu kitu disebut kalam saur ulama ahli nahu anu diterangkeun dina kitab Alfiyah. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Ari kalim eta isim jeung fi'il jeung harap. Beres nyaritakeun kalam dina sapotong bait. Kalamuna labdun mufidun kas. Ayeuna urang nyaritakeun kalim. Naon ari kalim? Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Ari kalim teh isim, wa fi'lun jeung fi'il. Summa harfun satuluyna harap. Di mana kumpul isim fi'il harap maka nu itu disebut kalim. Naon sababna isim diheulakeun? Sabab bang mulia-mulyana. Malah anu pangheulana diwurukeun dipaparinkeun ku Allah ka Nabiullah Adam alaihissalam abul bashar bapana sadaya manusia ge taya kajaba iwati isim matak isim mah pangmulia-mulyana ku sabab pangmulia-mulyana diheulakeun. Wasmun wa fi'lun summa harfunil wa 'allama adamal asma. Allah dina Al-Quran surat Al-Baqarah awal-awal. Wa 'allama jeung maparin ilmu Allah Adama ka Nabiullah Adam alaihissalam al asma'a ayil musammaya kana pirang-pirang isim kana pirang-pirang anu dingarana atak isim diheulakeun. Nu kadua naon sabab napinya dijieun kadua disarahan ku harap atapna wawu beda jeung harap make harap atapna teh summa. Naon sabab? Sabab fi'il mah sadarajat jeung isim dina pada mulyana. Isim diheulakeun sabab pangmulyana, fi'il dijieun kadua make harap atap wawu sabab fi'il sadarajat jeung isim. Tuluy nu katilu harap mah diatapkeun teh make harap atap summa. Nuduhkeun kana naon? Nuduhkeun kana hinana harap. Sabab harap henteu maedahkeun teu boga paedah kecuali lamun harap geus babarengan baik jeung isim baik jeung bareng hargaan. Ari teu babarengan jeung isim teu babarengan jeung fi'il mah teu hargaan. In koma jaidun, in disebut harap, koma disebut fi'il, jaidun disebut babarengan, nu kitu disebut kalim. Kumaha nisbatna antara kalam jeung kalim? Nisbatna teh umumun khususun min wajhin.
umumun khususun min wajhin. Naon ari nisbat? Asyai'ani yajtami'ani fi maddatin wahidah wa yanfaridu kullum minhuma fi maddatin ukhra. Dua perkara nu sok kumpul dina hiji tempat tapi sok pisah hiji-hijina dina tempat anu sejenna nyaeta sok kumpul nya kalam nya kalim dina ucapan. Seperti kumaha ucapanana qad qomatis shalah, qad disebut Arab, qomat disebut fi'il, shalah disebut isim. Tarkibanana jadi fa'il tina lapan qomat. Qad harap, qomat fi'il, as-shalah isim kumpul eta disebut kalim. Kalam ongkoh kalam. Jeung sok pisah kalam tina kalim dina ucapan koma jaidun. Koma jaidun kalam kalim kalam teu ka kalim. Tapi dina qad qomatis shalah mah kalam ongkoh kalim ongkoh. Tapi dina qoma jaidun kalam henteu ka. Jeung sok pisah kalim tina kalam dina ucapan in qoma jaidun. In qoma jaidun disebut kalim, kalam teu henteu. Jadi dina qad qomatis shalah eta mah kalam ongkoh kalim ongkoh. Qoma jaidun kalam henteu kalim. In qoma jaidun kalim henteu matak nisbatna nu tadi naon umumun khususun min wajhin. Rek sakitu acan wahiduhu kalimatun wa qalu am wa kilmatu biha kalamun qad yu'am. Jadi kesimpulan kalam nurutkeun ulama ahli nahu nu aya dina kitab Alfiyah lapad anu mufid contoh istaqim. Jadi di mana aya lapad geus mufid tangtu kalam sabab geus murokab geus wado, geus lapad geus murokab geus mufid geus wado. Pangna ajengan musannif mere contoh ulapad istaqim boga harti kudu istiqomah sabab ilmu moal beunang lamun henteu dibarengan kalawan istiqomah jeung takwa. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim, anapun anu disebut kalim nyaeta kumpulna isim fi'il jeung harap. Nisbatna kalam jeung kalim disebut umumun khususun min wajhin. Aya anu disebut kalim ongkoh kalam ongkoh seperti lapad qad qomatis shalah. Aya anu disebut kalim tapi henteu kalam contoh seperti in qoma jaidun eta mah kalim ngencan kalam. Aya anu disebut kalam tapi henteu kalim contoh seperti koma jaidun kalam tah omongan teh ngan henteu kalim. Wallahu a'lam bishawab. Pengajian urang dina ieu kesempatan cukup sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.